Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Urang bersyukur ka Allah subhanahu wa ta'ala rehna urang sadayana janjana sehat tur panjang yuswa. Didoakeunlah ku Mang Dedinya utamina ka wargi-wargi Mang Dedi baraja-baraja isuna di mana we ayana utamina pisan mah nu mikaresep kana carita Talaga Getih anu dikarang ku Karsana Ambu Rostea nu kiwari baris di Paluru bagian anu ka 67. Sakumaha nu ka Bandungan ku alo-alo sadayana jadi bagian anu ka 60 pedaran Mang Dedi kasapi wanci dan mangsa alam penting di lembur Cibodas khususna ka kulawarga Juragan Subrata anu harita kapalingan bangsa tetenya darja pisan sabatur-batur jatuh si Gojin jeung si Godeng teh malahan harita tos kasumpingan Bapak Ici jeung Ahmad ge keur nguber eta bangsa. Kumaha atuh para pamirsa lajengan ada caritanya langkung pos nama mangga orang sami-sami Bandungan ku sadayana. Mangsa alam harita teh beuki peuting pisan. Di tengah imah loba jalma tong hargani di tengah imah. Di luar oge loba jalma sabab imah Juragan Subrata kaunggahan ku garong cenah. Nya alhamdulillah harita Pak Ici ge datang kadinya malah geus ngatur-ngatur kudu ngudag cenah ka bangsa. Nya sanggeus kitu mah leungeudeut atuh balad-balad Bapak Ici harita kalaluar malah dituturkeun ku sejena teu poho atuh marawah heula pakarang alatan bisi dibutuhkeun cenah di tengah jalan gukok amprok jeung anu sejena sanggeus silibejaan mah saterusna terus marilu ngabring rek ngempung badong cenah alias bangsa kocapkeun ari Neng Ratna nu harita teh keur aya di patengahan daos inget ka indung jeung bapana anu teu katinggal kaluar ti kamarna nya terus atuh harita gancang guragiru diteang ka jero kamar barang mereka sampak indung bapana teh keur diuk dina luhur kasur ari leungeunna atuh ditalian ka tukang malah bahamna oge didedetan ku kaen sedengkeun ari Ibu Halimah mah ngajoprak keneh dempes-empesna tubuh Neng Ratna meuni reuwas. Ya Allah Gusti Agung Aman kawat ostain salira tendudikeun ka di talian sapertos kieu. Cek Neng Ratna atuh bari jeung rawah riwih ngagarok ka bapana. Tapi Juragan Subrata mah atuh teu ngabalung da eta. Teu bisa ngomong ngan ukur melong teh melong bari jeung kucap kiceu. Reot Neng Ratna atuh kana leungeun ramana anu talian ka tukang. Nya terus atuh harita dibuka. Rok aya atuh ngajani talian ku samping oge tapi menikeun ka paguh pisan. Nya terus atuh Neng Ratna teh kaluar deui maksudna mah arek minta tulung kanu sejen. Kabeneran harita teh geus nyampak aya Pak RT deh. Nu kakaran datang pisan malah keur narariung jeung anu sejenna. Pak RT itu pun Bapak, Pak RT. Cek Neng Ratna harita nunjuk ka jero kamar nampok kitu Bapak RT rada reuwas. Alah, udah neng doang lama teh. Pak RT nanya mencerong ka Neng Ratna. Anu ngomong kata rada gugup deui luwak loberek ceurik. Itu pun Bapak ditalian Pak RT pun kan. Enak pangmugakeun terniat ngalaan pageuh pisan. Neng Ratna nerangkeun bari jeung rawah riwih ceurik.
nerangkeun keayaan bapana ka Pak RT ngadenge omongan kitu menyati talangke deui Pak RT teh. Harta kena sup ka jero kamar dibarengan atuh ku Neng Ratna jeung Bi Acih. Malah anu sejenna oge atuh harita nu araya dirinya. Nu cerik naruturkeun. Barang geus aya di jero kamarnya teh talangke. Juragan Subrata atuh pada nulungan ku sarea samping kebat anu dipake nalian legenda dibuka. Kitu deui atuh kain anu dipake ngadadetan bahamna dibuka. Juragan Subrata ngerasa lugina lantaran ayeuna mah legenda geus bisa bebas deui kawas biasa. Aman kumaha teh sabias. Abah mah geus nganduka teuing teu inung higa baduh. Ayan jalan deh dan jadi gebungku garong anu gedul dah. Jigana mah keur kapiuhan. Astagfirullahaladzim. Juragan Subrata ngareret ka bojona anu magoler we empes-empes. Malah terus awakna oge diguyah-guyah sangkan hudang. Bari jeung digeruan sagarupa. Tapi Ibu Halimah jongjong we harita teu lilir kawas bae mah can sadar. Da pugu atuh tadi teh digebung ku si Godek teh satakerna. Nya. Harta kene oge Bu Halimah teh pada nulungan dulu. Kudu araya di dinya we sabisa-bisa diubaran jubar aber. Sangkan bisa gancang sadar deui cenah kana dirina. Nya ari geus dileuleukeun mah sanggeus aya kana sawatara waktu Ibu Halimah lilir. Malah sadar kana sagala rupa anu kajadian harita. Kasubri para wargi. Sakedapan mah urang tunda heula kaayaan di bumina Juragan Subrata. Anu ayeuna keur loba jelema. Can urang tunda heula eta tantu engke kasampeur deui ayeuna urang tuturkeun lalampahan si Darja katut batunna. Mangsa alam beuki peuting ye nya poek sabot keur kitu gubros atuh haita. Aya anu lulumpatan dina alam poek. Horeng si mana horeng si Darja jeung batur-baturna. Tadi teh geus kalabur mangpret ti imah Juragan Subrata. Harita teh tiluanana atuh pating kurobas di dubala. Ngahaja ngaliwatan kebon cau anu harieum jeung paralowek. Atuh puguh we maksudna mah ngarah teh gampang kasusul ku mumudak meureun. Sanggeus aya kana sawatara waktu tiluan jog anjog ka si lembur. Reg si Godeng eureun handapun tangkal asem. Napas ngahega ret ka tukang breh katempo si Darja atuh jeung si Goji oge nuturkeun. Nya teu kungsi lila tiluanana geus ngarapi atuh ka palebah dinya malah terus atuh ting ngarandeg. Aduh. Kunaon sia make jeung eureun di dieu atuh. Sok buru-buru lompat teh sebelum. Sabar atuh bisik. Kaburu aya nu ngudag sia. Cek Darja harita beri melong nasi Godeng juga heueuh katempo padahal mangget belegeda-geda hungkul. Da memang keur ngajantang bari jeung ngajingjing buntahan. Geura tuh. Sakedeung deui euy. Ngaring habolanan ieu. Aduh. Kamana tujuan urang teh ina teh ja. Nu saturus deui. Cek si Godeng. Ngawalon bari jeung kadenge napas nangge hegak. Ayeuna mah ieu lompat teh kanu jauh we lah. Kabelah kidul we. Anu engke berasna teh ka kebon tawai tah. Di dinya urang turun kalebak terus urang ngeuntas sohangan. Sabab lamun tetep aya di daratan ieu mah dah bisi mata ngabahayakeun. Cek si Darja ngomong bari hehok atuh si Gojin. Nya bener kudu oge satuju lah kana itu. Kadinya lah. Ayo buru. Muntong kalam ke atuh bisa kaburu datang manten anu. Musuli. Cek si Gojin atuh ngenjak buru indit tidinya. Sabab hariwang jeung salempang. Bisi kaburu daratan manten urang lembur cenah nu mudag ka maranehna. Nya hayo. Burukan. Tapi kada sia eta buntelan yeuh. Jeung perhiasan keun kuda we kata mata nu mawana sakan aman. Cek si Darja menta buntelan duit anu dijingjing ku si Godeng. Ari kana duit mah sia manusia we sia mah. Darja padahal ada moal di kukumah kuda we oge. Cek si Godeng pancing ngasongkeun buntelan. Malah ditampanan ku Darja. Moga sia lah teh kudu bola babacot. Godeng. Hayo, meni oge burukan buru. Tinggal di tamat buru. Ya.
Meski itu matu bertek tuluan anak harita lalu empatan deui. Mumpung muru kabelah memang pengpisan lumpat nate muru kaki dulu maksudnya mah nyata rek ngajug-jug ka kebon rawai nusa terus nama atuh hantem maranehna nu tiluan teh arek mentasan wahangan cenah telila oge antarana sanggeus darja jeung baturna indit ka pelebah dinya harita ieu 4 jalma anu daratang ka lebah dinya teh tayalian Iwati Ahmad sarta dituturkeun kudu sejenna nyatana Darma Oman jeung Odang teh anu ngararudag geus tepi ka lebah dinya reg atuh Jang Ahmad henteu ngaradeg kitu deui baturna Odang Oman tuh aya bayangan jelema jigana anu lumpat ka belah dituduh ka belah kidul ceuk Jang Ahmad harita bari jeung nunjuk teh katingalieun teh henteu ku baturna mah asal nunjuk teh berenang. Bener pisan mad pada oge katingali euy ceuk Odang di ngawalon bari jeung napas ngahegak dadak katempo reng hapragi ari Darma atuh jeung Oman jarempe we teu ngomong ngan sarua ari napas mah meuning ngahegak jigana maraneh teh bangsat anu keur diudag ku urang tah kulantara kitu ayeuna jig kajangan susul kuduan tah kuring jeung den Darma rek motong jalan ke belah dia sarta engke rek dipegat di pangkolan anu berasna engke ka kebon rai moal salah marehna teh pasti rek muntasan wahangan ieu lantaran jalan ka lebah dinya mah tangtu moal bisa gampang diudag da barang lajeng harieum samalah loba orai walang di ceuk Jang Ahmad harita mere parentah ka Odang jeung Oman sangkan gancang mudag bangsat ka belah kidul cenah ngadenge kitu pok Odang harita ya lah gitu ngaganya man tangke urang panggil itunya nya udah ngawalun deui bari jeung caritaan Ahmad malah teu harese dua dan harita kena oge pating bertek di lompatan muda garung ngabelah kidul kitu deui Jang Ahmad jeung Darma sarua pating bertek tapi lompatna ngahaja motong jalan lantaran hayang gancang bisa nyusul ka garung cenah anu geus kalabur bari jeung mawa duit anu kacidak pisan lomana. Mangsa alam harita teh beuki peuting bae. Soalna jangkrik jeung bebencai gaang jeung cari cangkas reang keneh di sarana. Angin leutik kahliwir mawa hawa beuki tiis meuli nyecep kana sungsum balung. Mata hoream anu rumingkang dina kayaan naon kitu di belah kidul aya 3 jalma ieu anu keur pating curela palumpatan. Sanggeus aya kana sawatara waktu leok atuh mengko eta nu tiluan teh. Mengkona teh kajala nu berasna ka kebon rai. Tapi bareng jeung kitu sakilat cileng-cileng atuh harita aya 2 urang jalma anu luncat sarta ngahalangan jajalaneun. Nyapuguh nu tiluan teh ngaranjung sarta reg lumpatna oge atuh eureun. Bangsat. Eureun sia. Lamun henteu sadim bauk sia dicacak ku aing. Cek Ahmad nyentak bari ngabedega mulak cangkeng ngadenge aya anu ngomong kitu ka maranehna puguh darja jeung baturna mulai ruas saha sia montong wani-wani ngahalangan jajanan aing sia sok durung ka sia sabab lamun henteu sia duaan ku aing dipodaran sia cek si godeg di harita ngawalon malah ngomongna oge atuh eleh galak malah bari jeung ngalotot untuna kakerot ngancing lamun katempo mah jigana kitu tapi kulantaran make taregos jeung aya dina kaayaan wajib peuting jadi teh katingali salain matana we anu herang buburilakan kurang ajar sia bangsat sok berapa pasrahkeun sia teh buntelan buru kadekeun terus mun sia tiluan sia katukangkeun sabab ku aing ayeuna keneh rek diborobos sia satarik pasrahkeun kana berwajib cek Darma bari panonam boreleng ka jalma-jalma nu keur nangtung di luar.
bari jeung ngajingjing eta buntelan. Ari Darja ngadenge kitu teh teu ngawalo naon-naon. Sok sieun aya anu apaleun meureun kana soratna. Oh, jadi si aing duaan teh arek ngarebut buntelan aing ya. Atuh ye, lihat tambahan. Hiak. Sebelum atuh si godeg sakilat narajang gerakan kawilang cepet gancang da pugu atuh geus biasa kana gelut mah beureup anu gede atuh nandingan jeruk bali arek nimpah kana irung kana tukang irung Darma nya pugu Darma oge ngalanyap hatena sabab teu nyangka-nyangka atuh lamun musuhna teh arek langsung narajang tapi untungnya jeung atuh harita Ahmad muncat harita kena reka jeung luncat naki serangan si godeg. Yung Yesus buat tenggelan bantrok jeung atuh si godeg harita mundur. Bari jeung neangan tempat anu rada lega pikeun yang harita lawan. Nampa musuhna luncat kanu lega. Jeung atuh Ahmad harita ngudag dituturkeun atuh ku si Gojin 3 urang jalma geus adu haripan. Bari jeung Sri Perong ngadu pangabaran. Kitu deui atuh Darma jeung Darja. Duana oge atuh harita teh oge geus mabeneng-beneng silih titenan gerakan lawan kawas anu sieun kapalingan babar nya akhirna mah atuh geur we atuh harita harta keneh gelut Ahmad dilawan ku 2 urang ari Darma atuh ngalawanan Darja nu tayalian iwati adina eta teh lamun sik apal teh mah Darmana tapi saeutik oge Darma teu boga sangkaan kalebah dinya. Sebelum cibojin harita kene oge narajang beureup nang lebat atuh kana puguh celi Ahmad syok atuh grep apos jeung Ahmad terikat nang keluar sarta malik narajang ku tenggelan anu matak mateni tenggelan ngepang arek ngahancak kana pepeuteyan cibojin Jeleng atuh musuh luncat culuncat teh kanu lega jeleng Ahmad oge ngudag dituturkeun ku si Gojin 3 urang jalma harita geus adu haripan deui bari jeung Sri Perong ngadu pangabaran kitu deui atuh Darma jeung Darja duanana harita oge atuh geus ngabeneng-beneng silih tetenan gerakan lawan kawas anu sieun kapalingan nya akhirna mah keur atuh harita gelut Ahmad dilawanan ku dua urang ari Darma atuh ngalawan Darja teu nyahun eta teh adina tayalian teh adina pribadi lamun sok apal mah tapi saeutik oge Darma harita teu boga sangkaan nepi ka lebah dinya yang semurut Cibojin harita narajang beureup ngeukeun ka bulud lebat kana puguh celi yang Ahmad yang Ahmad dikat ngagiwarkeun awakna malah malik narajang atuh ka si Gojin tenggelan anu matak mateni rek ngahancap pepeuteyanana cenah hiup kepos si Gojin merikat muncat tapi edas paranjeun kitu Syekh dan pasuku si Godeg hata ngalayang rek ngajeblek kana tarangna yang Ahmad kepos itu harita teu beunang serangan suku si Godeg teu kena lantaran Ahmad oge rikat ngalokeun sirahna baranjeun kitu Ahmad nyodokeun luluna nu katuh maksudna pandeg ngarah kana kakemplongna syok jeung kepos si Godeg oge kawilang tangina selebah dinya naon miceun panarajang ti musuhna nya serangan Ahmad oge teu keuna deui we kena sasaran mampu kitu atuh ja Ahmad ukur bisa rumenghap narik napas jero muji kana kacepetan gerakan musuhna anu tangina jeung kersit pisan goblok
Tidak, ini mga pangabetos sa Cijongo. Cek si Godeg harita beri panon murang di bela-bela hayang hayang mumpabunget na. Mangkang dilakeun euy. Sok, gancang gunakeun pakarang ieu. Sok, burukeun lah. Urang cacang ge kuduaan ieu. Hayang nyaho ieu urang ieu. Hayang, ya. Sebelum Cigoyin harita narajang pertama kaibat atakan puhujel Ahmad hiup kertos harita Cigodeg ngawahun harita berijek serepet sakilat ngalugas bedog seseketna atuhan tak katempo mikeun kanggang gurila kacaangan ku cahaya bulan jeung bentang anu nyaksian di awang-awang pating kertip atuh pating karicep kawas anu hayang ngalalajoanan sok ya. Si Godeg ngawalon bari jeung sarepet sakilat kalugas bedugna seseketna atuh katempo ngagurila kacaangan ku bentang baranang di demantara. Sok ya, gantang gerang marah di bangsat. Nah kalau dikira aing ngereksian gitu, cik Jang Ahmad harita. Nangtang bari jeung detep seukeut ka musuhna anu katempona geus tatan-tatan rek narajang ka manehna. Iya, somong sia. Hiang. Cium atuh si Godin harip marengkahkeun sukuna harita ka hari. Bari jeung ngaluarkeun bedogna. Sebrut atuh harita Jang Ahmad oge tatan-tatan mingguan atuh musuhna nu ngawa bedog sok sia jelema aing jelema sia manusia aing manusia sok sarua ngadahar kejo ngan anu ngabedakeun mah aing mah sia jelema bener cek kerasaan tapi ari sia mah darong anu salieuna teh sok hayang ngarampas kana barna batur secara paksa tak eta beda nama. Cik Jang Ahmad ngomong tatap ditujukeun ka musuhna anu duaan. Ya macam khutbah yang goblok. Menirang kitu sia capek teh. Cuman kudu cocokan waing ieu. Siap. Cium atuh harita. Sauk kata bedog si Gojin ngolebat. Nya kitu deui bedogna. Si Godeg ngolebat gerakan lempeng arek kana ngarah kana dadana Jang Ahmad. Lanyap Jang Ahmad ngalenyap. Jelang luncat ka tukang tapi sabot keur kitu hiup bedog si Godeg harita keneh ngalah punduk hiup harita belentrang atuh harita sakali-kali harita keneh ditadah ku bedognya Jang Ahmad buricak atuh kembang seungeuna harita ngaburicak ampir-ampiran harita teh arek nahakan kana cangkeng Jang Ahmad kan untungnya ku Jang Ahmad digilekeun dina gerakan anu kacida pisan alusna malah harita kene oge hari Jang Ahmad yalah sok sia yang nyaho sia ai yalah maju deh siap bedog si Godeg ditadah ku bedog Jang Ahmad
nya atuh di mah deure Ahmad Tarung meni ragot bebeakan ngalawan dua musuhna si Godek jeung si Gojin nu sarua kesit jeung Rancingis. Harita tiluanana silih Kadek silih Sabat silih Cacag silih Babat silih Taok jeung sajabana. Dua bedog pating kolebat ngahujanan awak Ahmad. Pating sariut atuh pating hayung bangbaraan. Sora bedog anu pabintar kadenge meni pating tulentran. Dibarengan ku berjakna cahaya kembang seuneu jeung sora anu pating keleuweuh pating bujarowong. Estuni mata hariwang jeung salempang. Sedangkeun kaayaan alam Bukit Puting di tempat eta ngadadak jadi gandeng mata hariwang anu badenge. Sedangkeun harita kocapkeun Jang Darma harita jeung Darja anu sarua deui harita teh keur ragot gelut duanana katara atuh saurang oge can aya anu asor sok sanajan atuh Darma teh kasebut lain tukang gelut tapi sakuat tenaga ngalawanan lantaran hayang ngarebut deui buntalaan anu aya dina cecakran eta garong anu can kanyawan saha-sahana. Samalah awak Darma atuh harita anu karasa nyeri oge harita mah atuh teu ieu dirasa nya sanggeus aya kana sawatara waktu jeung atuh duanana mundur ka tukang barjing napas ngahegak esangna atuh geus ngoprot baju basuh ku kesang dadana oge atuh katara reng haplanjung dasar jaring edan sia sok bencak berat sasrahkeun sia teh buntelan kain cek Darma atuh barjing napas ngahegak panon mencerong ka musuhna muka tempona teh ukur bergedeg unggul dak bumbu atuh papakean jeung taregos nama sarua hideung. Tapi musuhna nu diak ngomong teh teu ngajawab sakemek-kemek acan. Ukur kitu kadenge napasna we ngahegak. Huntuna we anu kakerot kawasna bae mah ambek pisan meureun. Tapi ari dina jero hatena mah manehna oge ngagerengeung ngomong sorangan. Teteh si Darma mudak-mudak ka aing. Melah kawasna teh jeung si Ahmad ka dieu teh. Kumaha lamun aing sekanyahoan tantu bakal mirang tapi aing teh kudu hariwang sia lantaran aya si Godeg jeung si Gojin anu tantu bakal bisa diandalkeun kitu cek gerentesna hate Darja dina mangsa harita Banon mah mencerong ka musuhna nyatana Darma ari kahariwangna manehna teh boga tapi edas barang inget ka si Godeg jeung ka si Gojin kahariwangna ngurangan da puguh kacida pisan percayana kenapa nggak bisa eta dua sobatna. Bangsat, kunaon sia kalakang ngahuleung sok ganjak sia maju deui sia jeung aing. Sok arek diparioskeun tah beung sia ku aing. Darma nantang ka musuhna. Nu katempona keur ngabedega nangtu ngadenge kana omongan Darma kitu. Nya puguh we hati Darja teh ngahea panas. Kurang ajar sia. Darma aing mah sia moal kagok di podaran sia ku aing sakalian. Ngajan kasebut kalancuk oge. Kitu gerentes ning hati Darja. Berjuang atuh harita mena oge atuh bener-bener luas. Sanajan cenah kalancuk oge. Da puguh jiwana mah geus karanjingan ku iblis setan ida gila na tulok. Nya atuh sarepet we. Ngalugas bedog atuh Darja teh. Seseukeutna katempo ngagurilap. Nampo kitu Darma atuh ngalenyap hatena. Da puguh manehna mah teu mawa pakarang. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi. Abdi nyukeun tulung ya Allah. Aku mugi-mugi paling pitulung panangtayungan ka Jasim abdi sarta tebihkeun abdi tina sagala rupi pancabaya dua ayeuna ngancam jaga abdi Gusti. Cek Darma harita sasambat ka Allah Subhanahu wa taala menta senjata pitulung. Sangkan ditangtayungan tina sagala rupa bahaya anu ayeuna ngancam-ngancam kana dirina. Sabot keur kitu siap atuh Darja harita kene oge. Narajang keun bedogna ngolepat atuh ngarah kana siku. Hiu cium atuh harita Darma luncat. Loncat ka tukang ningkahan bedog Darja anu ngolepat tarik pisan. Nampo musuhna teu beunang. Darja beukeun natsu. Cium atuh harita lumpat ngebetkeun bedogna kana beureum. Hiu gila kepos. Darma rikat ngajuwarkeun eta bedog. Tapi hanjaka teu bisa malik narajang ku bedog deui sabab lemor teu barang bawas pakarang. Dina waktu harita Darma atungan ukur bisa magulak dilekeun awakna we. Da puguh atuh teu boga pakarang pisan.
Barang jeung kitu saya ketemu Darja hanten narok sirah hati gigir. Lanyap atuh Darma. Reuwas. Kusabab eueuh pilihan gubrag sakilat ngalabuhkeun maneh kana lemah. Bari jeung terus ngagurentelkeun awakna ngajauhan musuh anu keur nyerang ngabagi buta ku bedog teh. Ningali Darma awakna gugurentelan kitu dina taneuh, Darja beuki amok. Hatena panas lantaran seranganna teu keuna baik ka lanceukna. Jeung ngucat luhur pisan. Bedogna arek migas awak Darma anu keur gugulitikan. Hiup geutik, hiup geutik, hiup geutik. Beres atuh bedog migas kana taneuh. Nya puguh Darma atuh kacida pisan ngarasa soakna lantaran awakna terus dicacar teu eureun-eureun, teu pisan dibere kasempatan pikeun ngereja atawa udang. Tapi dina kaayaan anu sarupa kitu teu kanyahoan harita. Hiu jebrontok ngong Darja harita ngadadak aya anu ngajejeg. Hiu Darja ngagoak ruas awakna ngelojong ka hareup. Untung teu nepikeun kalabuh gilek gacang malih ka tukang. Beuleh katempo geus nyampak aya 2 urang tangtungan jalma anu keur ngaberedega bari jeung maotot ka manehna. Bangsat edan syah lawan ayo syah cek odan bari jeung serepet atuh harita ngalugas bedogna sarta dituturkeun ku Jang Oman anu harita geus anjog di kalebah dinya. Nampok itu Darja mureleng kanuduaan hatena kacida pisan keheuna lantaran paniatanana aya anu ngahalangan. Ari Darma kacida ngarasa bungahna nempo aya anu daratang teh komoda geus sidik tur jelas lamun anu daratang teh tayalian iwati Jang Odang jeung Oman baturna teh nya terus Darma teh nyelang ka sisi ngareureuhkeun heula kacape jeung karuas da pugu awakna karasa pisan asa lungse. Can para pamirsa ieu carita urang Tunda. Mudah-mudahan urang panjang umur tur sehat. Urang sami-sami ke urang samper deui dina bagian anu ka-68. Hatur nuhun kumarupi perhatosan oleh kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.